Jadi kieu itu ye. Kumaha sok tingali. Dia teh urang teh ka Samsat ye. Efek teh cek orang Samsat teh ieu mah mentok cenah euy. Nah aku mah mentok. Mentok jadi geus diblokir kudu atas nama pertamana. Atas nama pertama. Jadi kumaha eta teh? iya ada jernih. Kerja anjeun naon? Hah? Tukang sare. Mana asik berkebun lah. Walaupun belum panen. Siapa panen? Nganggu wae Keur naon? Kerja wah. keur gabut. Ada naon euy? Ya, Hayang kelas. jamu. Angke kieuan wae maneh mah. Nagih hutang. Maneh lagi hutang. Ya atuh. Atuh encan aya duit nage tut. Encan panen. Aing parah, urang butuh duit. Sarua urang ge butuh da can boga atuh. Kumaha atuh? Hayu atuh ini tah urang neangan piduiteun atuh. Jangan bisnisnya. Heeh, Dulu nungguan panen lila. Jak ka mana atuh duitna? Pa itu Kabur. ka mana we? Berarti menang piduiteun. Herang kieu nya alhamdulillah kabedag beli motor second wae mah nya. Aing gelakeun bae lah. Nah bersih pokoknya mah herang. Sama ini make soalnya mah penting mah syukurannya heula dibersihan lah. Si Ari euy. Iya kudu disampeurkeun. Wih, motor anyar ya. Anyar meuli tapi second. Halus ya sabaraha ya. Oh, second ari harga nama teu gede dan cuman kumanya disebutkeun paeh cenah pajakna. Tah kan ieu can plat nomoran geuningan. Tah urang teh tanya, kumaha ieu Mang? Urang hayang boga plat nomor teh hayang eusi saha cik panganeankeun jalmana nya. Bisa ngeusikeun ieu surat motor, urang hayang make ieu. Terutama aya sih make saking. Sok kitu-kitu lah bro. Urang geus teu kuat ieu, geus kaca bae hayang mejeng ieu. Oh iya. Si Bonen we. Ya kayak geran si Mang Bonen nanya. Bae urang mah ka itu. Sok kalau matu urang muluykeun urang lapan ieu senen pika herang. Mana surat-suratna? Ya gampang surat-suratna mah aya di dieu. Urang ke Keme mana? urang heula si Mang Bonen nanya. Urang ka itu atunya. Sok siap. Kayak diajak ulin lah. Siap. Ya teh naon? Oh, naon kan? Balik. Mana kau nyurungkeun we? Urang nyeri urang mau Merang urang. Murah. nyeri wah. Gimana nya? Si Bonen teh. Kita pangeskeun motor gitu ya. Kan lumayan berenang kita menang bonus di si Ari teh. Aduh, orang Jepang berenang menang cuan gitu mah. Merahnya. Semua merah. Dah eta yang herang geus nya. Mana tadi teh nu arek ngeusikeun surat-surat motor teh nya. Mujib jeung Abanen nya. Kemana nya ieu teh? Duh aing teu kuat ya, yang gura-giru dieusikeun motor teh, yang gura-giru ulin ya, motor second oge. Mananya ya surat-surat geus aya ya nu nungguan ya.
Ngomong gitu guys berangan Harus berang. tapar Dahar wae atuh. tisu cendar balik nya Hojuk itu. tapar Terus heg. Urang mana di heula nih Is. oh, assalamualaikum nan Salam. Kera. Yan, awan tinggal lian si Bonen teh. tuh di itu keur neus di badan mah Tuh. juk tah Nukunnya. sami-sami Wah, itu geningan tuh si Sarbonen teh. Gitu teh angan teh. dulu euy Ah, geningan. Ya, Naon? aya proyek. Proyek. Heeh, Proyek naon itu kudu puguh. kurir pajak. Kurir pajak. Heeh. Motor saha atau mobil? Motor si Ari itu di situ. Oh. Heulah hega. Tapi Aya tenang, tapi mana ge kudu mere ka urang. jawaban maneh nu ngajalanan atuh. Ayeuna teh. Disukan. Ya ayeuna atuh we. Ai beuh kan tosok dilalila piduiteun. Mana nya lila nungguan ya. Sabar yang ulin ya. Iya, bener ieu. Kumaha Jib, amu Jib Nah, kumaha ya? dia pangesikeun cenatan ieu ya. Oh iya. Geus kan Iya, pajak jangan. lain. Eh. Kak. Oh siap atuh. Oh iya namina abanan teh. Heeh. Nah, sok. Tah kuring teh kieu hayang pangeusikeun lantaran surat-suratna paeh. Tah. Oh, mana ningali Tah, suratna? ieu suratna STNK jeung KTP-na ieu. Heeh. Tah. Make surat kawin pang. Hah? Bisa kita pakai surat Anu teh kawin. cita-cita hayang kawin teh ngelebet heula bawa Oh, motor. bawa motor, ame supaya kawin bener. Gitu. Oh iya, KTP dia nya. KTP urang eta. Ari, wah hebat ngaranna Ari euy. Ari untung. Ari bener euy. Siap lah, kayak saya Nah, ya mah jenis kelaminnya digambar ya mah. Aneh wae. Siap lah Kang, kayak saya rek dibawa ayeuna lah. Ayeuna sok siap atuh buru-buru. Mana tah kuncina? Tah ieu kuncina tah kurang geus on off na geus lah. Sok lah. Kurang ditungguan. Atuh geuning teh hirup, imah kudu diselambar tau akian. Nya eta depan second teh geuningan ngaranna oge. Ya, gawas lah penting mah. Orang kan sama satu lah. Sok. Baturan mah. Hah? Baturan mah. Ah, Itu we baturan we heula di dieu urang ya. Pokoknya mah Bang, pokoknya mah ieu ku saya diusikeun ya, ieu make duit saya heula heuh. Siap. Pokoknya mah ke segala rupana. Sakit weun we nya, pokoknya mah teh heuh. Urang pokona mah tadi mah beres we nya. Siap. Oke lah. Moalila daguan. Sok, hati-hati di jalan. Wah, ya, Waalaikumsalam, hati-hati. Tunuh kitulnya lila pisan menjigana nununganya. Hudang. Buru. Maling, mana maling? Maling. Soalnya tuh dia. Nungguan motor Mang Anen. Lah, balik atuh paling ke ka imah janda heula beuneunan. Aduh, orang hayang ngelebet ieu neangan nu herang. Tenang, sabar. Sabar. Tapi tong pokok Tong. komisi. Duit mah gampang bisa diatur. Geus kopi heula beakeun. Pasti dibeakeun. Mana dina di. Baronen teh. Nya eta lila nya lieur. Lila nu nungguana ya. Tah, geningan tuh. Jadi kan datang lila nu nungguan ya. Teuing ngelilakeun nih. Aduh, panas euy. Jadi kumaha eta geus, Mang? Nah, Duh, aing mah hampura euy, Kumaha? mentok euy. Kan Mentok. di dia tang ngobrol tang Ya rayu bro tuh deh, euy. kalem heula sok. Kumaha ngabandungan ya? Aduh. Jadi kieu itu ye. Kumaha sok Oh, ningali. bieu teh urang teh kasamsat ye.
efek teh cek orang samsat teh ieu mah mentok cenah euy. Nah aku mah mentok. Mentok jadi geus diblokir kudu Diblokir. atas nama pertamana. Atas nama pertama. Terus Jadi kudu kumaha eta teh? heueuh cenah kudu dibalik nama. Terus kumaha nang sebalik nama encan? Henteu atuh da ku urang teh ke heula cing teh ulah ka dibalik nama bisi mungeun anu bogana cek urang teh. Terus? Heuh atuh darek balik nama kumaha? Pan ieu ngaranna tuh nya yeuh. Ngaranna tuh nama Ari. Atuh lamun dibalik nama beneran jadi Ira. Jadi Ira atuh mung aya jadi awewe mah gitu. Lain kitu astagfirullahaladzim emang Lain teh. kitu kumaha mana itu? Maksudnya teh lain diganti jadi Ira lain dibalikkan kitu. Kumaha tuh? Ieu teh balik nama tina asalna nu ngaranna nu mimiti Heeh. jadi si ngaran si Ari lain Ira. Oh.